Nuju naon Kang Bos? Buat bikin saung. Awi naon eta? Awi naon? Kayu naon eta? Tisuk, Bang. Oh. Sini dulu aja. Ya. Olah, panjang kieu, Bang. Eta jajalanin aya sampel mah tah. Oh aya. Eta di jajalan cikana jalinya tah. Nya. Ini bejakeun. Saboga aya rajang sakeureun lu kudu mah lamun pasir mah teu na antep nu boga tinu boga meureun sakitu nu boga mah. Apana naon gitu. Sok putus eta sakebonan eta pakai nu bata. Siap. Nya nanyakeun teh sakira sabaraha gitu. Rebut sarangan sabaraha gitu. Ya. Ibu tojang kritik. Bang, eta buah naon, Bang, eta? Buah naon ieu? Itu teh buah loak. Enak. Ih, Enak tuh ieu. suka tah ini daun apa lain itu daun apa juga buah kacapi ya teh. Buah naon ieu nya, gengs? Buah lawa kacapi juga lawa tapi bentuknya juga kacapi gitu. Tapi juga lain. Juga Siap. Siap. wah lah ya lu asak tadi tidak. Emang bisa didahar ya? Sugan. Tah, teleponing. Jelas deh, jelas kayaknya. Udah Tah. kacap. Coklat. Jalan deket sama motor makadinya pakai sebelah. Wah ini. Lain buah naonnya? Lain lu biasa dong. Buah ada coklatnya ya tah. Tah. Lain. Dulu muka ahli lah ditanya sini. Aku nya masih karacunan. Beracun, ya. Empat ribu cina dipesek lah jor we cek aing. Kagian pangulubkeun. 4.000 dipesek jor we cek aing. Jor pesek olahnya. Tuh waras itu sok nyeki kek saya. Jor we cek urang. Mun suuk sakumaha ge dibeli. Halus di bajigur teh beak wae nya urang ieu. Suuk nu ieu mah pengelarna mah. Kasih atepkeun deui itu panggagangan kan. Ulah lu ieu kitu. Da eta pas hatena pisan atuh. Tuh kieu. Geus keur mah geus kolot bari teh. Bareng mimiti nyieun eta cenah eta. Geus bobo keur bade og. Lain beuti mimiti nyieun bisa nyieun ngabedog eta. Oh iya. Bedog gagal.
Geus teu urang pake ngadek gagal ge. Naon tangka sagede beuteung ge teu kudu ku kampak cek manehna geuna. Aya nuar tangkal ieu tangkalan tangkal buah sesaupur sagede naon cenah. Teu sapoe-poe acan cenah. Teu make simso cenah. Geus ulah tulus. Kira-kira Merugikan. lain kira-kira karunya di urang teu mere duit ka ditu dituduhkeun teh diantar ku urang teh hareupeun urang dikaprok karunya. Saluan saya kababawa meureun nya. Hah? Kababawa saluan nu. Ada nu urang niupeunan. jalanna urang. Amun kitu mah ya duit sapeungala urang teh sakitu kilo kitu urang leuwihna jeung kurangna mah geus we pake tamah ku urang mah. Urang tah meunang sakitu udah percayaeun gitu. Nyumpai mah di pelakan deui cau bisa mun lagi. Itu mana? Udah sogat saeutik ya. Jeung tihang sapasna jang belantar. Gampang. Pagi lagi. Merukan tepuri inju di dieu rinyuna. Mana? Moal loba oli kurut lah. Kalem. Lehlik lah beda tuh lehlik Lain loba oli kurut. plastikan Tinggal lain tinggal ayeuna mesinna mawa ieu mawa tang tinggal buka we. Mesin nu di sawah tengah peuting. Heuh, dolina. busutkan Adi ge maroro duka kemana moron. Runtuh saungna. Ku si beba mere dibetot cek aing teh. Jangkung teuing teh. Hah? dia luhurna Mana? kan kita di dia can di dia can di modal gitu Juga ulah sina nyungsung. sila rata Hah? loh satu Ame kuat rata mah katumpangan kasih bor. Kana epak Bu. Asugan teh nyen cagak teh kejang nacepkeun heula. kawan bae runtuh lah boleh runtuh wah paling kayak ketiga kudu lah plastikan baik ya weh Lah baiklah. ayolah ya Banangan uri kurut na mesin. Lu teu meunang atuh. ayo si Tio sok loba Teu meunang atuh rata nyieun deui cenah. puting-puting atau tas maghrib dibuka paling diburusutkeun kana ieu. ale Puting-puting dibuka da babari ieu. kita masih tukang dagang mau nggak jual mah nggak awi wah cara Tukang entognya. Kilo-kilo alungkeun ngabalungkeun ngamang kilo-kilo. Tukang huut nya atuheun. Tas ngaladangan teh eprak. Tujuanna meuli namangan 2 kilo terus mah eprak. Ngebuh. Tukang huut sok di mana teh eprak. Nek dijendulkeun bisa atuh. Kemudian tah meni kena dirata ke jadi nyadar kan. Ada mah saung enggaknya mang. oh iya biar rawas sih Tuh, terus aya 2 tihang. Kampakna teh mawa gitu. Nah aja pak boleh ngomong air kampak di bawah pakai air lu dicarekan Ya mah kumaha. ya kita uing lu dicarekan teh para gila koes di bawah Lain, ngaringkuk wae. Padahal mah Kitu jual. wae cenah gering. Daripada ngaringkuk bikin ngajin saungnya. Dah jual bisa si Dede. Mawono. Juali kudu bener. Mau bicara mah Tidak ada kampak, tidak ada palu, yang ku batu ge jadi lah. Gigirnya mah kuatan nih betot silanya
maju atuh teu ditahan. Maju. Sabar ya. Nah, mereka apa? Sudah. Ieu diangkat nama bener itu nyoloyong Kali pakeun. itu Jakarta, kali itu orang. Kudu tadi bangkit, kali itu tadi itu kalau nah, gitu. Ini sisi mah tembus. Yes, saya wadah. Nih. Tiga. Itu tiga. Oh, kumaha tak bingung tak. Ada kamu. Nih sih. Anak-anak teuing itu teh. Ih, cici gitu lah. Kamu belum tahu deh yang saya maksud. Pakulanya. Oh, ieu mah yang cicing unggul. Jadi luhur itu namanya. Apa namanya? Betul deh. Aku kurang pisah. Ada hiji mah kelas nyemat ieu itu. Menyemat pais mah hiji. Ngomong kemarin balik 5 kilo mah. Ya, baik tadi terus dibahas tadi. Asup. Cenah bos. Tadi dibahas. Si Ade pasti komen cai. Salah paku. Aya kene. Gitu lah sih. Ieu kudu wedah aing kediu kan buru. Sirah baca eta Ketinggang. tinggal. Gila pisan. Kita mah jangking eta. Eksak kitu kan. Kado ieu mah. Itu ulah kadi eta ulah kadi paku dan nyorono ieu. Yes, itu benar. Oh jang eta jang tiang eta. Nah, nyorona mah kaluhur. Ieu mah jang mametot Oh jang anggar. dari tanama. Oke. Belum Iya, kecil iya. tuh, itu tuh. Paku. Tah paku tah. Ah aing da ieu paluna aduh aing. Aduh teu nyempa Mang Marno. Ieu foto bogaan palu bisa bogaan koren hungkul. Base camp kayaknya ieu teh nya. Kurang. Geus ngobeng teh ka dieu base camp. Yen base camp teh. Paku kurang mah loba. Coba di logam. Oga memang jaini orang cuma aman almarhum ada tuh cek. Timira tuh. Iya, dicoba. Ya, suka. Ya pakai siku kan gitu. Kejedol gue. Si Ade udah apa nih? Aku nage pesan ti logam. Ti logam orang beli 2 kilo ya. Beli yang nangalampengkeun heula. Cangkeng. Lu aya kene nyeureun cangkeng. Cibere datang teh kenal gampang paku. Ngalampengkeun paku asuh geuning keur nakolan keong teh. Mah itu 5 kilo. Aduh. Aji duit di mana aing 2 kilo sih. Wah, menurut bentaan ka maneh. Duh, merenahnya kita. Iya, tangkana HD di lempeng. Kurang kene nu deui. Salunjur. Kena kebun uwa. Tua roe. Gimana geus yang pala? Akung atuh da.
depannya aja. Mana pi akung tuh dah jangkung. Jidoi yang palangna lain palang panjang ke dia perlu setangkap Ponoknya. Oh, pas. Saya pegang itu. Ah, yang Mang Desi. Hmm. Hmm. As beteng nah beda. purba ini mah apa? Oh, toko zaman purba ku batu. Oplos. Tiga iya lempeng lagi gitu. Tawangnya dia ke bagian situ tuh kayak gini. Baik dia mah. Biasa kan kalau ada orang ngomong. Tapi filosofinya dulu ya eta bener. Juga Eta telepi ya telepi. kirang jangkung. Pungu. Duh. Gitu dah. Iya. Jadi enak kesini. Duanya siapa wae cenah. Iya ge. Sudah lain capek. Doh, iya capek sudah. Ada naik mudun. Capek sudah. Suruh butut. Tereh euy, tereh ieuh. Ada bang. Iya pasangnya ya. Telepon lagi tuh. Baik kan emang lagi. Asa kudu sering ngaliwat euy jadi mah saung ya. Jangan modalna.
bawa si tatang ya. Coba yang palangnya. Kaitan bengkung ke yang palang habis ada. Buatan telepon bulan. Japanuran amruk berenangan deui. Wah, mantap euy ampeg di mah. Jadi si kuan lupa mitra ya. Ada gua. Tah gitu. Tah gitu. Anak titik. Anak ya titik orang titik urang tadi. Kabeh anak titik. Nah. Kok ieu gedor heula. Tetep cowok heula. Hah? Cowok heula. Di pantes tetep. Lupa pun abus. Ya, cek aing oke. Apa? Kan ieu heula tanah kita. Dek heula. Sinanya Mas Hadi lu. Urang we ke 3 kilo. Kajian kan. Kilo. Ulah kasih budi korek. Wah, gara-gara lebih. Anak besok mau nyekot. Nih. Mantap ampeg euy. Ulah kadi itu. Gitu jadi bentuk. Bisa wae ulah. Dia mah bisa kadi itu. Kadi bisa. Nya mah kitu kami mah ulah jangan. Ini mah eueuh kayak pamerenan lah. Oh, itu mah kira lega. Kudu we ku kolot jadi. Dan tah budak gua tereh kelek kolot. Anggar kolot teuing turun. Kare jeung. Geus. Geus acan. Iya tuh, gerang-gerang geus Anu Bandung ada tuh. Cacik mau ieu na ieu. Kalau mau kop bro. Lain. Terus Dengan jauh jadi mawa kebu kayak ngobrol we jadi mah angeus. Geus isuk mah penggawe di urang. urang mah da teh hayang. Si Mas goblok ka aing. Lain teh hayang geus urang mah. Ya Allah. Ayo orang ngusuk we isuk gawe di urang. Aduh. Si Mas udah heuleuh. Mah gawe di urang isuk mah. Waras itu sekitar naon. Hayang geus. Hayang teh ini ti imah we. Rasakeun Nah, kejel di dieu. da manghalangan ieu kan. Manghalangan. Mun hayang ulah aya sake beh luhurkeun saeutik we ieu tah. Mun teh kana sake. Ada wadal di tanah haripu. Lima otan mau arba. Rumah teu mawat palu. Primitif ini zaman purba. Geus bawa apa ieu tapak balik lah. Kudu hese. Ada woy. Juga naik sekali di bawah. Sama Rafia turun jam bungkut. Yang kalian eta plastik di bawah. Nah, kidul hiji deui. Silang ya. Kidul eta palang.
Bisa gitu dicabutnya digotong pindahin ke lemur bisa. Bisa. Bisa lah, nah, itu bisa. Jeung si ieu mah bisa lah. Pindahkeun ke Galak utang. Yes. Dia sakeun yang jadi urukan. Aduhnya. bawa ke lemur bisa gotongan euy. Saat tiang ewang Naon? ya. Pindahkeun. Ini teh yang salah etik sih kan. Lah. Tuh itu kurang itu tuh kurang ka dieu. Kurang dieu. Lain tuh nu itu kurang ka dieu. Main walawatan. Lain eta luhurna. Luhurna. Buka deh. Cari si kuani buka hiji, buka dua heula. Ya geus dipakai kan ya? Iya. Nah, anu ieu buka dua. Aja tadi. Tukeun deh. Kurang ka dieu anu itu. Kudu dibuka dua. Oh, kata nang saya iya saya kata. Geus Kak. Iya. Nah, sarapan. Oh, gantungan. Oh culautan. Oh, si ku eta mah gede. Oh, eta teh. Kampak sigana teh. Aji kampak sigana teh. Bisa deh. Pakai tujuh ini. Epkeun. Jangan para nopo tadi dia jalan naik kare. Lukisan nih. Hah? Baik. Nah, Iya lukisan. aya tuh kena nulkeun juga dia mah sae. Oh halus eta variasi eta tengahna. Enggak bisa hujan lumayan. Lumayan. Kalau mun geus ieu bisa dibongkar. Nah, iya. Aduh. Aya eta tah ieu nanta. Kurang panjang saya itu. Kan kurang saja. Yang siku udah yang maksudnya macam yang tadi itu. Tukang. Mau tukang. Harus wae, harus si kuat. Kan tukang didorong nyoyong ke hareup. Nyaan buka kahayang mah euy. Perjuangan. Perjuangan jauh euy. Berat panteng garubang gua. Cangkeul. Berat kan berat. Ya ngabantuan ku doa we ya Mang Desi. Ini orang mah awak mah kuat. Kuat. Bibir kali wae. Aya itu nyuhun tuh jadi. Tinggal nyuhan. Segala gaya nu mere
Lumayan itu nya. Jauh nak. Ruang ke sah ini. Sah. Di ruang tadi mah. Kaci cina di ruang kaci. Kaci di ruang kaci itu mah. Lumayan tuh ya. Hei. Halo teman. Satu gitu didinya tuh hiji didinya hiji. Tak terus kalau ini sedikit. Berapa palangan ku atas ini? Dan itu teh ngambil teh ikan itu aku nang. Iya. Buat deui. Heeh, sakit. Nah, ini mesti kontol gitu. Mana? Nah. Itu ditahan paling. Ih, daun awi sekali itu halangan mah. Gedawar. Kita kalerkan. Untuk kaler tuh itu tuh. Yes, pasti. Awalnya tuh. Iya. Engkau tuh atama aku plastik kalau dia di luarnya. Iya kejemukannya aku plastik. Itu plastik itu tuh. Jadi pantas harus kabeh. Jadi tiki dulu. Harusnya. Eta kaki dulu asor teh. Nah, ini sih bener. Ada kayak kapal ngomong. Beres. Bisa palangan gitu. Kan ku awi di palangan mana? Pelipis. Aku nu itu. Ini maku babari. Iya, posisinya. Tidur jalan. Jalan aja. Sudah sempat. Wah, mau udah enakeun nih betah ini mah. Kadek. Kami tuh moncer cai kadinya dah. Kadek kana eta pok ieu. Kala palangan dah. Bisi katinga. Cuma deui ke foto ai jauh. Kita ulah dikane kita. Tahan iya. Oh, kalau sakit jadi belah. Iya. Jadi belah. Nah, iya tak boleh, Bang. Tadi gitu. Oh, why, boleh. Anak jodohnya tadi. Oh, sudah itu kan. Oh, lumayan itu kan.
nyotok lah. Lain. Itu tenonnya nggak tahu sih. Oh, kalau ketemu malam aku yang kayak tengah Dan akhirnya beres juga ini. Udah setengah hari ya bang. ada bagus ya. Bagus ini. Itu lagi itu tangka mau Beres bang. Beres ya. Tinggal. Udah dulu. Udah mau hujan ini. Assalamualaikum.